Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu jajara carios si Doclo Cupu Saketi Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setiam hancok kana dongeng emang di mana wae ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir siderangan batin dilancarkeun sagala rubinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan pemol sukreb. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna atuh ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Basa si Doclo tanggah ka awang-awang aya kalangkang hideung anu ngabalesak. Dina kecepatan anu pohara cepat nalirik kilat we nu rek nyambar kana tangkal kai. Si Doclo atuh mani ngarasa kaget. Nah, kalangkang naon cenah? Eta kalangkang teh ngaradak ngiles. Bareng jeung ngilesna eta kalangkang, si Doclo ngaradak ngalumpur kawas kapu kaibunan, kawas kapas kahujanan, kapidara teu inget di bumi alam. Dina kaayaan kapidara sanya nama lain kapidara biasa, tapi sukma si Doclo teh alias Sukmana Raden Kuntawijaya teh bet aya di hiji alam anu asing pikeun eta si Doclo mah. Nah di mana cenah hiji alam anu asing Sukmana teh geus kabedol ku elmu sukmadanana Bahraksadipa. Si Doclo anu ngajirim Raden Kuntawijaya teh dina kaayaan dirangket we di talian ku tali anu ngabakutet awakna dihijikeun jeung tangkal kai. Bari jeung katempo sabudeurna teh kaayana teh atuh manenegla. Jika tegalan we anu kacida legana atuh sakedapan mah eta si Doclo teh ukur muterkeun baneutepna ka sabudeurna eta patempatan. Bari jeung sajeroning hatena mah atuh ngocomang sorangan. Nah aya di mana cenah? Nah kunaon batu ujug-ujug ojol-ojol aya di eta patempatan. Asaras inget takara sadar kana kaayaan dirina. Kapan cenah tadi teh keur merhatikeun kalangkang anu nyerorot di awang-awang. Tapi aneh cenah dirina teh bet aya di eta patempatan. Boa-boa aya hubunganna jeung kajadian anu geus karandapan. Ai nah kunaon aing teh bet aya di ieu patempatan sagarupa. Nah tempat naonnya? Enya jeung di mana? Kapan seinget aing teh? Enya tadi teh keur merhatikeun kaayaan. Boa-boa aya hubunganna jeung kajadian tadi. Bisa jadi kalangkang hideung teh mangrubakeun ka ngalangkang anu ngajadikeun aing jadi kieu ye. Sabot keur anteng ngahuleng celegedeg nangtung saurang lalaki anu geus aya umuran. Tapi najan kaayana teh geus kolot, awakna mah masih keneh kakerajeng cangker. Bari teu dilapok atuh eta lalaki kolot teh cacarita. Montong kaget sia Doclo. Sia aya dina cangkreman dewek deuleu si Rakzadipa. Teteh lagening eta anu datang teh tayalian ti Sukmana ki Rakzadipa.
Ugue atuh pikeun si Doclo atawa Raden Kuntawijaya teh ayeuna mah jadi ngarti. Tangtu eta kejadian teh pagaweana Mbah Raksadipa. Nah anjeun teh Mbah Raksadipa Jaduk Karaman Alaska Semalah. Benar teh salah deuleu. Dewek si Raksadipa deuleu Jaduk Karaman dedemit Alaska Semalah. Bongana sia geus wani-wani ngalawan ngakalakeun anak dewek pon kitu di anak buah dewek. Ku kituna sia bakal narima akibatna deuleu. Sukma sia moal bisa balik deui kana waruga. Tinang tu awal air masia teu bakal modar deuleu Doclo. Teteh geuning kayan sia teh kieu nya nu aslina mah. Anak itu mah waruga sia anu aneh teh mangrupakeun waruga palsu deuleu. Jadi anjeun nu ngaran Mbah Raksadipa teh Jaduk Karaman Alaska Semalah. Anjeun jalma jahat. Boga ilmu tenggis disalahgunakeun. Anggur mah geura babalik pikir. Geura gunakeun ilmu teh pikeun ngajalankeun dharma. Tulung tinlungan ka sasama. Sia montong mamatahan ngocai kamari deuleu sia Doclo. Kedewek jalan di sorang teh memang jalan anu benar. Dewek boga ilmu bikin ngahonta segala kahayang deuleu. Keur naon dipake tulung tilungan ka sasama. Ngaripuh maneh deuleu sia. Ukituna sia montong loba catur ayeuna mah. Pokona mah tarimakeun kanyataan. Nu pikeun kairaha oge. Sukma sia bakal diberok di dia deuleu. Moal bisa keluar. Satungtung dewek masih kene hirup. Satungtung ajian Sukma dana. Wah anu mampu bikin ngungkulanana deureuh. Jeung deui rek bisa ngungkulan kumaha. Kangaranan Sukma sia ayeuna dina kayan teu walakaya Doclo. Raden Kuntawijaya atawa si Doclo teh ukur ngarahu we sajeroning hatena. Lantaran Sukmana teh kiwari geus dina kayaan dibakutat alias teu walakaya kakeunaan ku panarajang musuh anu ngagunakeun panarajang anu kacida licikna. Katempo Mbah Raksadipa teh arek indit we ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Basa Mbah Raksadipa ngabalikeun awakna. Adadak Mbah Raksadipa teh atuh ngaranda gereg-eureun kayaan teh jika anu kaget molohok mata simeuteun lantaran di hareupeun teh katempo pating jaraga 7 urang makhluk anu kacida anehna jiga anu ngahadang ngahalangan jalan. Hei, saha sia maraneh teh? Jurig di mana dulu buat ngahalangan jajalaneun dewek? Ceuk Mbah Raksadipa tumanya kanu tujuan. Salah saurang makhluk anu tujuh teh pok atuh nemalan. Sorana manihan daruan. Aing bangsa Guryang sia ulah coba-coba ngakalakeun dunungan aing. Gancang lepaskeun lamun hayang salamet. Teh geuning eta makhluk teh tayalian ti bangsa Guryang. Anu bieu cacarita teh tayalian ti Guryang Sungsang minangka cikana di antara anu tujuan. Mbah Raksadipa sakedapan mah molok mata simeuteun. Teh geuning anu ngahadang teh tayalian ti Guryang anu ngancik dina waruga si Doclo. Anu senana ieu teh mere kakuatan anu bala luar biasana. Tapi Mbah Raksadipa teh gancang sadar kana kayaan. Ngarasa yakin kana kakuatan diri
Najan kudu nyang hareupan bangsa Guriang oge cenah bakal dising hareupan. Moal arek mundur, moal arek sieun ku eta bangsa Guriang. Jadi marane teh bangsa Guriangnya anu ngancik dina awak si Doclo. Dewek si Raksadiba moal arek sieun najan kudu nyang hareupan marane kabeh deuleu. Ukituna sor maju urang buktikeun di antara urang saha anu luwih jageti deuleu. Tembal Raksadipa percaya dirina karena kasaketianana. Puguh we atuh tumerapna ka Guriang sungsang jeung adi-adina teh atuh maninggal ka kahudang amarahna. Katempo panonna teh mani buncelik kuntuna anu rangeteng teh nyangerengan ka Raksadipa bari pating kalarem matak pikasieun. Teu hilapok atuh di antara Guriang anu tujuan teh aya anu cacarita deui kiwari mah anu awakna teh pangleutikna. Ari eta Guriang anu awakna pangleutikna teh tayalian ti Guriang pangbungsuna anu ngaranna teh Guriang Kalapracona. Hei, Raksadipa kurang ajar. Montong sombong deuleu. Sia manusia wani-wani ngalawan ka bangsa Guriang deuleu. Moal aya manusia anu sanggup ngelehkeun aing tujuan, ari lain si Padmasura mah deuleu euy. Anu boga ilmu linuhung, boga hate anu bersih. Ayeuna sia wani-wani nangtang ka aing sapara kanca nganung harti si hayang cilaka Raksadipa. Montong cacabe kitu deuleu. Memang anu saketi teh ukur si Padmasura wungkul. Dewek si Raksadipa lain jelema biasa deuleu. Najan kudu adu hareupan jeung dewa keur dewek mah wanieun komo ieu. Ukur nyang hareupan maraneh bangsa Guriang deuleu. Sor kera buktikeun deuleu. Kera sing hareupan aing si Raksadipa ditangtang kitu mah uguh we atuh beuki muncak amarahna. Kakang, ieu jelema teh kudu sagancangna ditindak. Kurang ajar nyapirakeun ka urang tujuan. Can nyahoeun meureunnan kakuatan urang tujuan. Kukituna rek minta idin. Ieu jelema kukuring bakal ditindak. Asok Kalapracona montong diantep ieu si Raksadipa teh. Asok cangkalak kudu diguara. Mangga kakang. Keun kuring si Kalapracona anu bakal nindak eta si Raksadipa. Rasakeun sia kurang ajar. Kituna teh ta Guriang Kalapracona teh laju srog atuh majuna rajang bari ngagibaskeun dampaleungeunna us. Aya kakuatan tiis anu narajang kana sukma Raksadipa. Karasa maneh hod-hod katirisan. Tapi Raksadipa ge henteu cireureun atuh. Gentak museurekeun kakuatan hawa panas pikeun ngusir kakuatan hawa tiis. Dua kakuatan teh diadu, tangaranan hawa panas jeung hawa tiis diadu atuh balukarna teh mani pohara. Kadenge sora anu ngaguru sea handaruan bari jeung kadenge sora anu bating beledag bating beleduk. Jika aya hujan angin nordar gelap we, kaayana teh matak pikasieun jeung pikakeungeun. Raksadipa anu museurekeun kakuatan hawa panas anu sumberna teh tayalian ti bangsa siluman selemin.
bangsa dedemat dedemit bangsa jin anu ngaping ka dirina. Ngabalukarkeun kekuatan hawa panas teh bisa ngusir kekuatan hawa tiis. Ugue atuh si Kalabaracona ge menikah kaget. Lantaran eta Baharaksa Dipa teh bisa ngimbangan kekuatan tiisna. Atuh si Kalabaracona teh beuki panasaran, kiwari teh ngibaskeun deui dampaleungeuna. Pating balazat pating cariut. Aya es anu pating balazat arek ngahujanan awak Baharaksa Dipa. Tapi Baharaksa Dipa oge manehna geus taki-taki. Eta es anu datang teh laju dipapag ku kakuatan panasna. Es anu pating balazat teh mancaura jadi cai. Uguh we atuh si Kalabaracona teh maneh colok di we. Tetela geuning cenah, kasaktian Baharaksa Dipa teh lain bantrak-bantrakeun. Ningali kitu mah, anu kaget teh lain ukur si Kalabaracona wungkul, tapi lancek-lancekna oge sarua ngarasa kaget. Kuriang sungsang mireungeuh adina kakuatan bisa diungkulan, laju we paparentah ka adina anu liana. Balapati, Cacaprang jeung Sia Tungkara, montong cicing deuleuh hazok. Ieu jelema montong diandep bantuan si Kalabaracona Kuriang Balapati, kuriang Cacaprang jeung kuriang Tunggara teh atuhan teu leledah. Serog kiwari mah ngabantu pikeun ngungkulan Baharaksa Dipa. Najan dihurup ku obatan, Baharaksa Dipa teh teu ieu gempeur. Teuneng ludeung we wani cenah. Keun cenah rek dising hareupan lantaran yakin kana kakuatan anu ngapingna. Tah kitu atuh maju babarengan euy. Anggur mah montong ukur obatan. Tapi hasok tujuanana we. Inang tuku dawek bakal diungkulan. Maraneh bangsa Guriang. Mah mampu deuleuh ngungkulan kasaktian dewek. Metnong ngomong sia nang sani Pak. Maneh ayeuna ngung aing bakal ninjang anak. Maka niwarah deuleuh. Hei sia kurang ajar. Rasakeun deuleuh. Ayo, maju euy. Urang tewak ki Sukma si Raksa Dipa teh euy. Urang tebak. Kuriang anu obatan teh pating kira jeleng pating karegag narajang ka Baharaksa Dipa. Dina kakuatan anu beda-beda, tingkat pangabisana ge memang beda. Ari Kuriang Balapati mah nyaeta boga kakuatan tanaga anu kacida bedasna. Sedengkeun ari Kuriang Cacaprang mah boga kakuatan angin. Ari Kuriang Tunggara boga kakuatan awak anu teas jiga batu. Pon kitu deui si Kalabaracona anu ngagunakeun kakuatan cai atawa kekuatan tiis. Dihurup ku obatan Baharaksa Dipa teteh lah bener we. Hanteu eleh, da eta we masih kene bisa ngimbangan. Ngawatek ajian ampuna. Tarung katempo maneh ragot naker. Najan dihurup ku obatan, Baharaksa Dipa teh masih kene bisa ngimbangan. Puguh we atuh pikeun Kuriang sungsang oge maneh kaget. Jeung deui si Docel atawa Raden Kuntawijaya anu sarua lalajo basa merhatikeun kanu keur tarung oge atuh maneh kaget tetela cenah. Eta Baharaksa Dipa teh sakitu gagahna sakitu saketina. Si Docel atawa Raden Kuntawijaya teh ukur ngupat we sajeroning hatena. Teu sangka Baharaksa Dipa teh boga kakuatan jeung kasaktian anu luar biasa. Nah ti mana sumber nanya? Enya. Tapi karasa ku aing aya kekuatan bangsa siluman anu kacida lobana. Bisa jadi kakuatan Baharaksa Dipa teh diaping ku kekuatan bangsa siluman Silemin. Enya paingan atuh sakitu kuatna.
tapi keun hayang nyao. Nah bakal mampu pikeun ungkulan kekuatan Guriang. Gitu ceketak si Docolo atawa Raden Kuntawijaya teh bari merhatikeun deui kanu keur tarung. Nu tarung teh atuh beuki rongkah wae. Sababaraha kali barak sadibate ngabangkieung ka tukang, ngan bae jika aya anu ngaping we bisa mancuhkeun di tangtunganana. Bari jeung sababaraha kali kakuatan Bandarajang ti Guriang nobatan teh bisa ditada. Malahan mah sabalikna kiwari barak sadibate anu malesna Rajang ngabutkeun dampaleungeuna nibankeun tenggelan jarak jauhna. Aya kekuatan anu kacidarongkan kalangkang hideung rek nyamer ka Guriang anu obatan. Guriang anu obatan teh sadar lamun eta kekuatan teh mangrubakeun kekuatan hideung anu sumerna teh ti bangsa siluman silemin bangsa dademit we bangsa lembut. Atuh kentak nu obatan teh ngahijikeun kekuatan. Guriang anu obatan teh awakna jadi ngahiji. Basa eta kalangkang hideungkeun kana awak Guriang anu kiwari mah ngajirimna teh ukur tinggal saurang teh. Atuh ngabarukarekeun sora anu ngabaledug dibarengan ku sora anu pating cikikik pating cakakak sora-sora dedemit bangsa lelembat lelembut. Jep atuh kayan teh kiwari mah jembling sora anu bating cakakak jeung bating cikikik geus leungit. Katempo kayaan barak sadibate mani ribu. Kakuatan bangsa dedemat dedemit siluman silemin teh hanteu mampu ngungkulan kakuatan Guriang. Aduh cilaga kayak kieu mah. Kekuatan nu ngaping aing teu mampu ngungkulan kekuatan Guriang. Aing kudu saganjangna balik di kana kurungan, balik di kana waruga. Saupama aing benang kacang kalak, idang aing bakal cilaka. Kitu cenah cek eta barak sadibate arek ngejat ninggalkeun eta batembatan. Ngan orok kahaya acan oge ngejat kaburu dihadang atuh ditewak ku Guriang zungsang keup benang ditekek bontong kabur siara gesadipa kurang ngajar ungaing moal arek dilepasikeun deuleueum. Ampun Guriang lepasikeun. Ampun moal kungaing moal arek dilepasikeun deuleu. Sia bakal ditukeran jeung dunungan ngaing nyaeta Raden Kuntawijaya sia. Sukma Raden Kuntawijaya ku ngaing bakal dibarikeun di kana kurunganana, kana warugana. Sabalikna sia ku ngaing bakal dirangket di dieu. Kitu cenah cek eta Guriang zungsang teh. Puguh we atuh eta barak sadibate mani soakeun. Tapi teteh lah eta omongan teh lain ngan sakadar ancaman atau omong kosong, tapi hiji kanyataan. Sukma barak sadipa laju we ditukeran jeung Sukmana si Docolo alias Raden Kuntawijaya. Sukma barak sadipa kiwari mah dirangket dina eta tangkal kai.
Atuh sukmana si Docel atawa Raden Kuntawijaya kiwari mah balik deui kana kurunganana blus. Si Docel anu keur dina kayaan kapiuhan atawa kabidara teh nganada gelilir. Alah, bisa balik deui geningan uing teh kana waruga yeuh. Bener, kajadian nu tadi teh lain ngimpi. Aing untung we ditulungan ku Guriang. Sukma aing tebet di panjara sagala ku si Raksadipa. Tapi ayeuna mah keun eta si Raksadipa teh anu ngarasakeun akibatna. Sukmana jadi kaberok ku sorangan. Eta mah pamolah sorangan. Aduh, baraya kasadaya waktosna geuning seep. Mitra waktos na gening parantos teh kapan cad atuh urang tuna jajara carita si Docel cupu sakti Guriang 7 dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna manganhunkeun tina sadaya peratosanana nya hapuntenna tina sadaya kakiranganana Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.